Sampurasun. Berujung tepang sareng ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Pengajaran asli bedar materi ngeunaan biar tahu. Tepang sono sareng ibu ade Hidayati dina pengajaran bahasa Sunda Bedaran Kampung Adat kanggo kelas 8. Materi kali ini kalian diharapkan memahami dua kompetensi ya. Yang pertama mengenai kompetensi pengetahuan, yang kedua adalah kompetensi keterampilan. Tur tetap semangat diajar daring, napi diajar di bumi. Dina kesempatan ieu, ibu bakal ngabahas ngenaan materi pengalaman pribadi. Eling-eling dulur kabeh, ibadah kula campole. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu nyuwun ke dihapunten abdi kasiangan kumargi motorna mogok. Bisa tendit ke sekolah sareng saha? Dijajak kupun bapak. Nya tuh, jung ayeuna mah geura asup. Kade ulah kabarang dinya. Mohon ibu hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, nami abdi Emil. Abdi bade nyaritakeun buboran 1440 Hijriah.